Tuhan Kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban. Nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lamun maneh ngagelok umat bakal ngagelok cacak-cacak maneh anu tahajud unggal penting doa unggal penting kemudian ngagelok ku gara-gara setan atau kaum murid maneh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Wallahu a'lam bimurad walamma waqalan samangsatun iba alaihim yatasalu fir'auna parisu siksa al-azabu tegasa siksa qalu maka ngucap ya Allah Fir'aun ngucap pada Musa ya Musa uda'u ngadoa sirah Musa lana kada insun sadaya rabbaka ing pangeran sirah Musa bima'ahida indak kalawan barang kang ngajanjiakeun ya Rabb indaka ing dalam sanding sirah min kasbil azabi anak saking dan ilangkeun siksa saking sun sadaya aman lamun ngimankeun ingsun sadaya lain lamu qasamin utai lami kulam qasam kasyafta yakti lamun ngilangkeun sira anna saking sun sadaya rizaing siksa lanu minanna laka yakti maka bakal ngimankeun temenan ingsun sadaya laka kadue sira wala nursilan lan yakti bakal nguculkeun ingsun temenan ingsun sadaya maka sumertan sira Bani Israil ing kaum Bani Israil falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu idza hum yankusun Allah alam bimaradi falamma kasyafna maka samang-samang sangilangkeun isun agung bidoai Musa kalawan doa Kangjeng Nabi Musa anhum saking al Firaun ari zaing siksa ila ajalin maring waktuhum utawi al Firaun baligo iku kang tumeka kabeh ing ajal izan kaget ari kala iki kasyafnahum utawi al Firaun iku yan kusuna padang mudar janji al Firaun kabeh yan kuduna tegese padang ngalaludar ya alu Firaun adau min jazina alu Firaun wa yusruna lan tapi alu Firaun gawe ala kufri min atas kufri alu Firaun fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah alam bimuradi fantaqamna maka nyiksa ingsun agung minhum saking alu Firaun faghraqna maka ngeram ingsun agung hum alu Firaun fil yamin dalam laut al-bahri tegese lautan al-mili tegese banyu kang asin
biannahum kalawan satuna alu Firaun bisababi annahum gawabu kalawan sebab satuna alu Firaun iku pada ngagorokeun ya alu Firaun bi ayatina kalawan saking ayat ingsun agung wakan lanana ya alu Firaun ana saking ayatina ghafiluna iku kang lali kabeh la tadabbaruna tegese ora nangangen ya alu Firaun kabeh ha ing ayat Fir'aun beserta kaumna disiksa ku Gusti Allah imimiti larang pangan waila nu pohara tetap masih kena buang kawarah tetunduk kana karasulan jeung kanabian kangjeng Nabi Musa alaihi kangjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah ka bangkawarahan Firaun jeung kaumna ku Gusti Allah dicoba diberi siksa 5 siksaan dahsyat fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wadama ayatim mufassalat dibere banjir nu pohara dibere simut anu pohara dibere kutu tumak nu pohara bangkong ambalaya cai jara digetih sebagai tanda-tanda anu jelas karena kenabian kangjeng Nabi Musa alaihissalam tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin gumede sombong tetap teu percaya ka kangjeng Nabi Musa. Masya Allah mahal hidayah numantak cek di dia walamma waqa alaihimur rijz ketika terjadi kali-ali Firaun teh siksaan anu sakitu dahsyatna qalu ya Musa kaum Firaun teh dararatang ka kangjeng Nabi Musa mundur ka kangjeng Nabi Musa ngahayang-hayang supaya siksa na leungit ketika kaum kangjeng Nabi ketika kaum Firaun dibere banjiran nu pohara genangan air nulir teu beda jeung laut eta kaum Firaun datang ka kangjeng Nabi Musa dengan bahasa anu lemah lembut ya Musa heh Musa ud'u lana rabbak coba atuh ngadoa jang kami ka pangeran anjeun ja pangeran kami mah Firaun geus teu daya teu upaya boro-boro ngaleungitkeun siksa pugunyana ge pangeran tersiksa lamun leuwih dengekeun ku anjeun Musa la in kashafta anna rijza lanu'minanna wa lanursilanna ma'aka bani Israil lamun anjeun ngadoa ka pangeran anjeun dengan keyakinan anjeun ku pangkat anu geus dibikeun ku pangeran bima ahida indak ieu kenabian anjeun ngadoa supaya dileungitkeun ieu siksa haju leungit dengekeun ku anjeun Musa lanu'minanna laka kami bakal ariman kabeh ka anjeun wala nursilanna ma'aka bani Israil jeung yakin
kami bakal ngamanggakeun kaum Bani Israil dek dibawa ka mana bae pan hebat jasa lain lalagaan pohara jasa bener cek Kangjeng Nabi Mas Musa kami mati lok ngabohong sakali Kangjeng Nabi Musa atuh kapan kita dakwah kemudian kaumna aya pamentah yang dilengitkeun ieu siksa dengan perjanjian lamun siksa leungit teh kapan bakal iman harapan Nabi harapan Rasul dakwah teh supaya arariman la asalukum alaihi ajro teh hayang dibayarnya nama lain cara si eta nu penting iman ngadoa Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi Gusti Pangeran sakumaha Gusti uning ngabawa kaum teh menta ka abdi lamun teu mah dileungitkeun ieu siksa ieu teh bakal arariman ka abdi sebagai rasul iman pangeran teh Gusti jeung kaum anu terbelenggu Bani Israil anu kuari dijadikeun budak ku Raja Firaun teh geus dimanggakeun dek dibawa ka mana bae ge supaya salamet ieu mah abdi mangan sakadar mudah-mudahan Gusti ngaleungitkeun siksa Gusti Kangjeng Nabi Musa ngadoa ke Gusti Allah seketika eta kene eta banjir teh leungit banjir kaum baralik hebat Musa suga ngaing geus teu hebat sihirna aja hebat nu tatarina janji bakal iman tapi ternyata teu iman buang kawarah jasa tak kaum Firaun ku Kangjeng Nabi Musa ditungguan arariman nasa kumaha janggina tapi ternyata horenganan tetep teu iman Kangjeng Nabi Musa unjukkan deui ka Gusti Allah begitu unjukkan deui ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibere siksa nomor kadua simet simet geus lain simet hiji dua lain puluh ratus ribu juta tambah simet teh triliunan datang ka geus teu bisa barang dahar saminggu kaum Firaun teh atuh unjukan deui titahan Firaun ka Kangjeng Nabi Musa ku Kangjeng Nabi Musa atuh didoakeun deui ngadoa ka Gusti Allah sakumaha perjanjian tadi tapi ternyata setelah siksa tetep buang kawarah bae mereka tilu disiksa deui ku Gusti Allah ku kutu kitu keneh ementa doana eueuh deui tetep bangkawarah bangkong gitu keneh terakhir getih tetep begitu eueuh dengan doa Kangjeng Nabi Musa perjanjian nyana jalir bae diabadikeun perjanjian kaum Firaun beserta Firaunna dina Al-Qur'anul Karim nu kurang dibaca ieu falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighu falamma kasabna barang Gusti Allah ngaleungit-leungitkeun kana siksa dengan pelantaraan dua Kangjeng Nabi Musa siksa anu diturunkeun ku Gusti Allah ka kaum Firaun kemudian Kangjeng Nabi Musa ngadoa leungit ila ajalinhum datang ka masa anu nyana daratang kana eta masa yakni masana disiksa saminggu setelah saminggu leungit setelah leungit sabulan ke sabulan turunkeun deui siksa jebonggawan buang kawarah teu daek iman siksa deui saminggu ngadoa deui deui nang sabulan reda tetap teu arariman siksa deui ila ajalinhum baligh kumaha tah setelah kuari geus siksaan idahum yang kufur siksa nama geus dieuweuhkeun ku Gusti Allah tapi ternyata hum yang kufur
kaum Firaun teh inkar jalir tina janji wa yusirruna ala kufrihim terus makin menjadi kufurna. Masya Allah. Gitulah kaum Firaun. Kuperna terus bae anu luar biasa Raja Firaun teh terus bae ngaku jadi pangeran teu kira-kira. Nu mantak Raja Firaun tina ratu tina raja kemudian ngaku pangeran hiji kakayaan berlimpah anu luar biasa. Ieu nu aing itu nu aing. Bro dipato bro di juru ngalayah di tengah imah. Ieu nu aing itu nu aing, ieu nu aing itu nu aing. Nu nandingan kakayaanana. Nomor kedua, Firaun teu pernah sales macan. Salila hirupna nya mah gagah bae. Sehat baik, sugih aya di nyana, gagah aya di nyana, beunghar aya di nyana, jabatan aya di nyana. Cak nyana nu kos kieu mah pangeran. Geus aing mah ngaku pangeran. Jadi Firaun ngaku pangeran. Ku sebab gagah. Kaya. Di urang ge sebenarnya mah lain Firaun. Lain Firaun bae asal dibere gagah, bae geus aku mah pangeran bae. Aya jelema tadina susah. Kemudian nyana dagang usaha. Kuari kaya raya. Eta nyana lamun nitah mang nyokotkeun sendal geus lain make curug, make jempol suku. Bakal gitu tuh, bakal itu sendal aing, make jempol suku. Eta kapan sarua Firaun. Masya Allah kan. Kadanan nyokot sorangan mah geus kajen jaya anak buahna atuh make lengan cek bawa atuh ka dieu. Kadeun itu. Ieu mah lain make suku. Noel lagi make suku. Trek. Kadeun tuh sepatu aing. Jing suhun Gusti suhun. Mahalan sepatu jeung nyawa sia. Budak pohara amat sih. Teu nyawa sia aing pangeran. Sugih aya di Firaun, gagah aya di Firaun, jabatan aya di Firaun, nyana ngaku pangeran. Aing pangeran ku ego nyana ngaku pangeran. Aya deui kacaletot omongan tapi ku sadar-sadarna ieu mah sasadar-sadarna leuwih pohara sadarna sehingga nanaon di alam dunia nu ayangan Allah doang. Ki halaj mah ngomong lagi anallah ulah Allah. Mentak ditangkap ge nya mah atuh Mansur Husain ditangkap ki halaj mah lantaran nyana ngaku Allah anallah di urang Sasiti Jenar nyana ngaku Allah. Begitu dipanggil ku kitu wali sanga bejakeun Jenar tidak ka dieu cek Sati Jenar eueuh Jenar cek jana eueuh Jenar di dunia Allah bejagaan Allah kita kadang gitu cak wali sanga kunaon nyebut Allah aing mah Jenar tolol itu coba geus Jenar jeung Allah eta kadang tandinganna wali sanga Allah jeung Jenarna tidak kadang teh nyana nyebutkeun eueuh Jenar ya Allah salah nyana geus aya di makom fana nyana geus aya di dinya hese nyaritakeunana ya halaj jarwa bae anallah. Jadi lamun nyana ngaku Allah dengan sadar urangnya lamun datang ka sadar jasa bakal kos itu ngan aya nu kontrol anu teu kontrol sok gerage aya jelema ngadoa ka Gusti Allah ibadah asal penting mah ya Allah ya Rabbi hampura abdi. Nomor kahiji abdi hayang dihampura, nomor kadua abdi hayang deket jeung Gusti, nomor katiluna hayang dibere berkah ya hirup abdi. Beres. Kepenting ngadoa deui. Tahajudnya na beres tahajud ngadoa ya Allah ya Rabb. Hampura dosa abdi nomor kahiji, nomor kadua abdi deketkeun ka Gusti supaya boga rasa, nomor katiluna abdi supaya kahirupan teh berkah. Beuting kitu deui. Napakur nya. Jol setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
saya anu salam teh ka deuleu setan. Cek setan. Manehna doa ya Allah ya Allah ya Allah. Unggal penting maneh ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah. Aing mendek nanya baik kasih pernah aya jawaban teh ti Allah. Henteu. Aisyah ibadah meureun geus belasan bahkan puluhan tahun aju ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Eta sia teu pernah dijawab betah. Nyaeta. Jangan ayang aya jawaban sakali. Aja sia terus bae ya Allah sanajan sia teu pernah aya jawaban. Buku keur bingung jagjan. Teruskeun apa ulah cak aing ulah. Ayo jawaban mah teh ulah diteruskeun jangan naon ge boro-boro ka Gusti Allah Pangeran Nu Maha Kawasa Panjak sia. Sakilang urang minta cinta bae ka we hajuh jawaban pun ngambek. Urang nyeun surat taju hayang balesan. Cek urang teh kutunggu balasannya, aku sangat menunggu dengan penuh kerinduan. Beuh budak. Aju eueuh jawaban ti eta awewe. Pan urang kesel cek setan teh. Cecak cinta bae dia kesel. Atuh ieu ka Pangeran cenah Maha Kawasa pan teu kadenge sora-sora najak. Nya atuh maka geus teruskeun eueuh Pangeran mah eueuh atuh lah aing moal terus lah moal aya kos kitu mah jajan orang aing geus puluhan tahun atuh Pangeran jan orang sugana atuh ka aing mere jawaban sora ge atuh kumaha makana ajak setan tuh babaturan jeung setan mah kos kitu ya dek nyanare besare barang sare ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis dina impian teh maneh wauh ka kula henteu ieu Nabi Ibrahim masyaallah nu ai salat sok dibaca teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim eta ieu Ibrahim oh ditangkep dilepas hatur nuhun ulah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim aya naon ieu Kangjeng ka dieu aing nyaho di jero hate sia bimbang antara ayat Allah bener kan bener nu diajak ngobrol ka maneh nyaon teh eta aing nyaho jasa man dengan bangunna setan aju pada tuh sia nurut tadi nate ajakian lah ja bener setan-setan ge omonganna nai bener mah meureun coko tolol sakali setan bae cek Kangjeng Nabi Ibrahim ulah sok nuturkeun setan bae sanajan bener ngubruskeun ulah atuh ayeuna mah kabeneran kapanggih jeung Tuhan Kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lamun maneh ngagelok umat bakal ngagelok cacak-cacak maneh anu tahajud unggal penting doa unggal penting kemudian ngagelok ku gara-gara setan atau kaum murid maneh ulah gua gelok aju kudu kumaha atuh kayakinanana ya Kangjeng Nabi Ibrahim maneh tata dina aya teu aju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teu henteu aya sorangan aju kuarieu hirup sageus hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut bae kuari diayakeun we hirup jeung paeh nangsa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ke ajal bakalna nyawa keluar paeh ka moal
nang satamahekeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh ti eueuh ka aya nang Allah ku ari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakkeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana kok ngadoa haju bimbang pendek amat si pikiran kitu kumaha maneh ngadoa ya Allah anu ngangkatkeun leungeun ka luhur Allah anu ngabisakeun ngomong Allahumma sa Allah atuh kok mana keur bingung keneh bae eta teh anu ngangkatkeun leungeun lain maneh Allah aju ngadoa Allahumma eta teh Allah bisa ngicipkeun Allah aju aya sora nu ngadenge Allah terus dipagahan ku Kangjeng Nabi Ibrahim di jero ngimpi teh dipanggahan terus lantaran anu magahanana Nabi nyulusup ilmu kamaripatan cap ka jero hate Masya Allah cak jana bodoh-bodoh tinggal aing teh horenganan jaheuh ieu teh horenganan aing lempang ge ku Allah cicing ku Allah ieu ngangkat leungeun ge nang Allah kuari ngadoa ge nang Allah atuh hese-hese teh berarti Allah teh aya di aing ilmu marifat asup ka jero teu hese horenganan lamun langsung anu nganasehatanana anu mere ilmuna nabi nu mere ilmuna wali atuh langsung ka jero hate coba nu mere nasehat da Kiai Golkar nu kadeuleu bernera koneng set nu nganasehatanna Kiai PDI nu kadeuleu tanduh anu nganasehatanna kiai petilu berarti nu kadeuleu Ka'bah gambar Ka'bah lantaran nu nganasehatanna ieu aya da jero hate Allah atuh julusup kanyanana ge Allah jadi berarti kumaha nu nganasehatan cek teh aja keur ieu ge aing ngaji kos kitu tapi teu julusup ka jero hate tapi barang Kangjeng Nabi Ibrahim anu nyaritana kocep bae ka jero hate lantaran naon lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim di jero hatena eueuhna naonan nu ayangan Allah doang kuari ditransfer ka jero hate seseorang nu keur dinasehatan Allah asup ngarifat jana ka Allah begitu pentingna ngadoa ya Allah ya Rabbi asa aya Allah malam kadua ngadoa di asa aya Allah malam katilu pahara jasa setan datang deh setan ngejeding amat sih kamari mas ya nurut gai apan sia teh ngadoa ya Allah pernah ngadenge Allah goblok sia setan geura cicing dihareup gelut sia jeung aing pan sia jadi gagah kuari mah geus eueuh mobilan di jero hate aing eueuh motor di jero hate aing eueuh jabatan wilayah nu aya ngan Allah doang sia buang kawarah musuh Allah ka dieu sia ku aing sia ditikem sia ku aing waduh cak setan jadi kos kieu ye ini setan bebeja nya ka raja setan tuan raja naon sia aya hamba Allah kamari manurut nya geus gulak-gilek bae haju nya geus nganyatakeun pingplan Allah teh nya aya nya Allah nya aya nya Allah tapi kuari mah gagah jasa kukula geus digoda terus bae ge waduh malah kula deuk ditikem datangan deui ku sia dipecat sia ku aing tina kasetanan sia paharat setan ge bisa mecat setan jadi naon atuh engkena ka ditu goda lapor deui ka aing hasilna digoda deui ku setan keur Allahumma mantak sing ada teh urang lamun peuting ngadoa eta setan teh mengelilingi urang lamun urang ngadoa ya Allahumma lakal hamdu Allahumma lakal hamdu Allahumma dan lain-lain sebagainya urang dibaca doa cak setan teh kudu ka make sorana naon lah make leumpang aing bluk 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 coba kumaha
wassalamun alal mursalin. Cek setan encan ge aing bukeuleuh nya geus wassalamun ya kecil ya kos kieu we kecil isukna ke moal waka cek setan teh moal waka diganggu gede-gede heulanan kaeun heula antep heula ka cai balik di cai keran dibuka deui mah ji cek ieu sanu nuturkeun nya ditutup deui wah asana ieu asana lah setan makhluk Allah iya itu makhluk sesama makhluk tidak usah saling mengganggu kadangin kan ku setan ayo sia salat usolli sunat tahajud Allahu akbar jiban keran aya deui bae aing salat tahajud teu kuat ya kos kieu ya teu kuat ieu mah geus agar ke walad doli dadah aju ka pamajikan nyulus kak pancen geus keran muka deui atuh keran loncer meureun weuh kencang tadi ge geus tapi muka deui eta muka jeung kuku mah jurig emang gak kasihan ka jurig teu isin doang gitu setan lendelekeun bae ya kakarak sakitu tapi aya nu kuat siap keran ngocor bae ku jurig sia teh sieun aing mah teh sieun bogagah cek setan teh geus kajeun tahajud Allah plek aya sora ya arak sora ingat teh sieun waduh kuat cek aja mulai menyang setan ieu bisa beneran ieu mah ya sepeda menyang kuat oge ya kuat oge ya cek gini menyan bok ibang tuh wow hayalan geus lain deui geus lain ka Allah geus tahajud geus bari pocong mah aya di jero tapi ieu mah bebeneran asana ieu mah ieu mah bebeneran asana ieu mah enggak gegeran bae tahiyat barakatus salawat itu asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum cak setan sakitu doang encana naon urang geus kos kitu mantap digoda terus ku setan tah ieu ge kiai tahajud digoda ku setan tah eta setan mengagoda teh pohara jas mantap Firaun gagah dinyana kaya dinyana jabatan dinyana tajuk sehat bae teu pernah muriang sales macan kos kieu mah sedeng aing mah jadi pangeran ngaku pangeran aing pangeran artina lamun ngaku pangeran dengan penuh keegoan nyana kafir beleumeun Allah tapi ki halaj mah ngaku pangeran anallah kaula Allah malah ka surga Siti Jenar eueuh nanaon ge Jenar mah eueuh nu aya ge Allah malah ka surga ngaku Allah tapi ka surga nu ieu mah ngaku pangeran tapi ka neraka naon sih eta perbedaanana jero hate nu ieu mah ngaku pangeran ego nu ieu mah anallah sadar sakumaha tadi ngadoa barang culusup ilmu marifat ka jero hate kiai jaheuh horenganan ti eueuh ka aya nang Allah napas kaluhur ka handap teh anu ngagerakeunana Allah urang diuk nang Allah urang nangtung nang Allah atuh berarti ieu ngangkatkeun leungeun teh moal bisa lamun lain ku Allah mah berarti Allah teh aya ngahiji jeung urang henteu anti ngahiji Allah sebab Allah mah qadim urang mah hadis misa atuh jeung urang anti misa Allah mah teu pernah Allah misa jeung urang kumaha sih pikiran urang kitu lamun urang ngaji makan empat mah ngahiji Allah jeung urang moal bisa Allah mah qadim urang mah hadis Allah mah khaliq urang mah makhluk manja makhluk ngahiji jeung khaliq teu bisa misa atuh urang ya Allah teu pernah misa Allah mah sebab gerak urang gerak Allah deuleu urang deuleu Allah atuh kumaha Allah mah disebut misah jeung urang teu disebut nyahiji teu ngan ketika urang diangkat jadi makrifat ka Allah nggak jadi kasampurnaan seakan-akan Allah aya cak Gusti Allah titipkeun aing di langit moal kuateun langit sebab langit buatan aing titipkeun aing di bumi moal kuateun bumi lantaran bumi teh buatan aing dek di mana bae moal meujeuhna aing mah tapi aing
nyusup ka hate jelema mukmin kakasih aing aya di hate hamba aing nu ku aing diangkat jadi wali aya Allahan wali Allah mantak berani perang teh sieunna naon nu di deuleuna Allah mantak musuh asal ngadenge Kangjeng Nabi Muhammad dek perang bae ge sabulan kele dek perang geus ngageter-geter ulah ka Kangjeng Nabi na asal ngadenge Sayyidina Ali geus joren pedang musuh geus sieun setan kasorban Sidina Umar kasorbana sieun urang mah sorban urang dipake ulin ku setan nah sorban kiai mantep ya endahan diuk di luhur ieu udangna nu gede abe pajar wali urang setan diuk di luhur di dieu masyaallah dua sorbanna dua di dieu hiji tilu di dia hiji kosong edan sia dipakai ulin ke setan masyaallah nah bangkawarana kaum Firaun teu daek iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam malah terus inkar kainkaranana anu leuwih menjadi-jadi tibatan memeh disiksa ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah ngadoa mangga Gusti sakitu ayana dakwah abdi teh diparentah ku Gusti tapi geuninganan kitu bae teh kaumna teh mangga nyanggakeun ieu kaum Bani Israil teh teu bisa kaluar tina belenggu penyiksaan Raja Firaun. Panjang bakal dongengna engke dihareup ieu mah ngan sakadar caritaan sebagai itibar doang nu ujungna fantaqamna minhum atuh ku Gusti Allah eta kaum Firaun teh disiksa berikut Firaunna kumaha fil yammi fa'aghraqnahum fil yammi disiksa ku Gusti Allah melalui laut. Panjang dongengna disingkat heula di dieu mah ieu mah keur carita kaum-kaum nu bangkawara akhirna Kangjeng Nabi Musa merangan Firaun Raja Firaun nyerang ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun mun urang pernah ka Mesir kemudian urang ningali kaayaan negara Mesir didinya ningali lautan anu pernah Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun anu langsung lumpat ke negeri Yordan Laut Merah urang bakal neuli jadi lamun urang ka Mesir terus ka Yordan eta lautna eta urang cicing di sisi laut Laut Merah didinya urang dahar merenung laut ieu nu baheula nyingkap nyaho ta urang tah Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun kabeneran Firaun kan jelema pinter asana ieu bahaya cek Firaun tapi terus bae diudag datang ka laut pinggir laut kaum ngajoak kabeh ieu urang kudu kumaha tenang cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah bere instruksi ka Kangjeng Nabi Musa gebukeun eta tongkat teh mun ngomong Kangjeng Nabi Musa mah aso tongkat tapi cak Allah mah lain tongkat orai mata kam hakikat mah kos gitu lamun urang nyaritakeun Sidina Umar kafir waktu eukeur kitu Sidina Umar jadi jawara cak Allah mah nyana teh bakal jadi mukmin anu luar biasa keimananana. Urang mah nyebutna kafir ka Sidina Umar teh masyarakat teh tapi cak Allah mah mukmin sejati. Beda cak urang pandangan urang nu teu nyaho ka ilmu hakikat jeung cak Allah. Ieu Kangjeng Nabi Musa nyebutkeun aso tongkat cak Allah lain tongkat Musa orai nu dibawa ku sia mah. Jadi beda urang cak Allah, cak urang cak Allah beda. Nah, pepehkeun tongkat, pepehkeun tak, belah laut. Wah, kaum Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna berangkat nyebrang di Laut Merah.
tinggal Raja Fir'aun tekja ieu mah laut ieu kan negara aing nyaho ieu laut ajeun kumaha ge mending balik deui mah cilaka ieu aing Musa mah kan hebat jasa sihirna jaknya jeung aya di non kitu jero hatena bahwa Musa teh sebenarnya rasul aya kos kituan Firaun aya kos kituan tah ya nama emang jelema hebat kan aing mah balik deui lah begitu dek balik deui Allah ngutus malaikat Jibril jeung malaikat Mikail malaikat Jibril anu jadi kuda malaikat Mikail anu numpakan kocek Firaun naik kuda lalaki anu hebat ieu malaikat Jibril ngarupa kuda Nabi Ka dia datang aya bae dihareup dek lantaran dek belok deui jadi dihareup masyaallah iya kikian tek eta Firaun teh ngabalikeun lesna balik sia tidak ekeun sebab eta malaikat Jibril teh kuda ngarupa kuda Nabi Kang eta buntutna diacungkeun ka luhur jadi eta kuda Firaun teh lain neuleuh jalan neuleukeun eta empeu-empewan poho eta kuda Duantake kuda lamun geus neuleuh nu bikang kos kitu lebih kangna atuh lalaki ge lamun hobi kana kos kitu asal dibukakeun atuh geus lupa daratan kajen teuing imah dijual buruan dijual nu di deuleuhna eta doang dibikeun kabeh ka orang Karawang beak kabeh nu kolot geus kabagian nu kolot sawah nu ditu teh ka mana ka ulah loba omong pindah ka Karawang oh jadi urang boga sawah di Karawang mencong beak kabeh mobil teh ka mana ka bawa ke Karawang kabeh mobil Karawang motor Karawang sawah Karawang masyaallah pohara jasa teh urang Karawang betah sarila aya mah kitu bawa diri asal geus eueuh bae haju bae mulai kita balik geus ka dieu tah ieu ge kitu atuh malaikat Jibril ngagodana pinter jasa ku buntut dikitu-kitu namri jasa pan namri aja meureun nyana ngarupana meureun lain deui barangna tuh tinggal kuda Firaun bae sial cak Firaun ieu kuna aya-aya bae deui kabawa ku kuda eta terus ka laut padahal membungeun Firaun mbungeun geus kituan eta wes geus kituan balik tetap bae kuda kitu deui set dicilakakeun ku Allah mah babari langsung ka laut begitu ka laut Kangjeng Nabi Musa geus jebrang Firaun mah brus jeung kaumna wabeh dikerem ilah siksa terakhir ku bangkawarah antaqamna minhum faghraqnahum fil yam ukamin wagung disiksa Firaun beserta kaumna faghraqnahum maka kami ngerem ka Firaun jeung kaumna fil yam di laut merah laut anu pohara jasa cai nasim bi annahum sayyana Firaun berikut kaumna bi sababi annahum kadzabu bi ayatina kusbab ieu Firaun kaumna wabah ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kami nu agung wa kanu anha ghafilin bari nyana paroho ka aing teu pernah berpikir bahwa nyana teh diciptakeun ku aing gas sikat ku aing beak kabeh cek sakal mah Firaun begitu kakerem maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah eta Firaun cek sakal kulantaran manehanana di jelema pinter Firaun mah lain lalagaan tetapi begitu manehna deuk maca syahadat dibere hese ku Gusti Allah aya kertek di jero hatena mah aya ta Firaun teh bener Allah teh jeung pangeran bener tapi tetap teu bisa akhirnya digulung ku cai tunggus ampul-ampulan ribuan jelema puluhan ribu beak kabeh berikut jeung Haman berikut jeung tentara-tentarana kaum-kaumna beak kabeh anu disalametkeun jasad Firaun sebut mumi kuari aya jasad aslina dibasmi
di Mesir. Jadi orang mun ke Mesir, orang bisa langsung neuli jasad Firaun. Di zaman Kangjeng Nabi Musa ka dieu sabaraha ribu tahun dihitung, kahitung ku ahli falak. Kahitung teh geus aya hitungan-hitunganana. Hitungan-hitungan ti Kangjeng Nabi Musa, ti Kangjeng Nabi Musa kan teu lila terus Kangjeng Nabi kitu kabelah dieuna diangkat Kangjeng Nabi Isa. Jadi eta tadi perhitungkeun ti Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ka Kangjeng Nabi Isa eta teh ngan saukur 2500 tahun. 2500 tahun terus ditambah 500 tahun masa patrah. Jasa kedeung Kangjeng Nabi Isa mah. Jadi kuari urang 2000 seberapa? 2015 tambah 2500 jeung 500 tahun berarti 3000 jeung 2000 5000 tahun ieu jasad Firaun aya kana dibalseman bedana ngaletikan saeutik jeung aslina deui aslina artina aslina teh henteu dilempengkeun teu paehna Firaun teh kan kitu tah kayak diharap bakal diceritakan orang ngundongeng Firaun nu diharapna paehna Firaun teh kos kitu nyeri jasa meureunana sakaratna ieu nikel ka dieu ieu aslina eta bae henteu dirobah henteu ieu kuari ge keaslian Firaun kos kitu waktu paehna kos kitu bae molotot ieu na kieu ieu na nikel nyanana molotot ngan pedah ngaletikan doang tina aslina asli kana kuari kan untuk besindek hayang neuleuh Firaun utek kudu ke Mesir di urang gaya keur ieu dibawa ke Jakarta jadi rame atuh mumi dibawa ke Jakarta dek nanaonan ditampilkeun atuh naon kitu ngaranna usaha bae tapi ulah kos gitu tapi direferensikan ku negara dibawa ke orang di Istiqlal pan harita aya di hayang neuleuh Firaun langsung kula ge neuleuh pan ka ditu hayang neuleuh kos kumasi Firaun teh ngan lamun neuleuh langsung gegeraan ulah cepet ulah lambat ulah dilelenget urangna kudu bari istighfar astagfirullahaladzim salila urang neuleuh Firaun kudu istighfar bae astagfirullahaladzim atubu ilaihi astagfirullahaladzim besi tepa Masya Allah kuari diamankan di Mesir tetep Firaun asli jadi 5000 tahun aya deui nu nganyatakeun 4000 tahun ieu mah keur carita 4000 atau 5000 tahun berarti nyata Firaun aya nu mantak ketika orang Amerika kunjungan ke Mesir kemudian diteliti kunyana terus sejarahna dibuka lobalah masuk Islam orang Amerika, orang Inggris, orang Jerman dibuka lebar-lebar Mesir makan daerah turis Mesir, Yordan dibuka jadi nyana mah memang penghasilan teh nu gegedena mah ti tamu Mesir, Yordan nu gegedena anu asup ka negara adalah tamu ngalir tamu-tamu ke Yordan ke Mesir sebab eta loba peninggalan karuhun baheula di Mesir eta aya mumi aya Firaun kemudian di Yordan eta aya kitu peninggalan di zaman Kangjeng Nabi Syuaib alaihissalam loba mentak terus tamu teh ke Mesir ke Yordan loba luar biasa penghasilan terbesar dua negara eta ti tamu-tamu. Nah iyalah dongeng tinggal urang ngalanjutkeun tentang kaum Bani Israil anu geus salamet ku hari nyebrang jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam wa aurasnal qaumal ladzina kanu wallahu a'lam bissawab.